Alah, tabah hirup ah. Abong lain rombongan sih teh. Apa salah tuh? Gaya kageureun. Di dieu meureun anu disebut ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana. Mohon. Tong boro jeung nu jauh jeung nu deukeut oge beda. Beda pasangan. Kudu Lain ngamaklum. eta teh. Ieu teh ngahalangan pisan ieu teh kudu ngalap seukik. Mohon. Tadi da sesah atuh parantos ieu sesah. Lain sesat, lain jagongan ku bata. Teu kreatif ah. Oh, da teu katingali teh. Mohon. Eta da atos pameng eno kumaha tuh? Hah? Kumaha tuh? Alah. Mun bisa mah dilaan ya. Dah, gitu. Ya. Mohon dah. Sok sakedeung. Sakadeng sing laan bongkar-bongkar ke bongkar. Lain loba anak buah sia teh dadan. Ieu nepi ka kieu. Upami teu dibongkar gaji. Hese. Itu sa ngahiji ka handap dipaku. Ah nu eta bisa euneuk. Biasa tuh. Nah, bantuan kuno nonton kayaknya. Tuh. Di PRI gerayo aya perusakan yo. Boleh hitung demo we lah. Aya nu demo. Heeh. Nah, gitu. Punten. Alah. Pikat cekas saya nama tuh. Saya demokrasi teh da dewek milu ka jelema loba. Nya leres. Alah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya euy. Mohon. Allah. Aduh, Jang. Pulang. Akang. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dina danget ieu wengi ieu pisan. Laras. Nyaeta TPRI Jawa Barat. Milangkala anu ke-25 Mohon. Ulang tahun Perak. ulang tahun Perak TPRI nya. Laras Jakarta Bandung aja. Jawa Barat. Jawa Barat. Mudah-mudahan jaya salalamina Amin. berkumandang di udara Laras. kalayan tiasa nayangkeun budaya-budaya lokal. Walah sae kula. Hah? Mohon. Oh bayangkeun da dalang teh sa Jawa Barat teh leuwih ti 3.000. Wah, langkung seueur. Nya. Tangap sedang. Hei. Alah CS kadarieu barudak. Akang barudak hungkul. Babaturan dewek mah barudak hungkul anu mere rejeki ka dewek teh barudak lolobana mah. Laras. Naon sababna heuh pan anu disunatan teh budak. Tangap akang. Heeh. Pan indung bapana teh eleh, alim teu disunatan mah lamun teu ngap mang cepot giri hadiah 3 gitu. Itu banyak. Ajeng. Itu nyata ke sarorea mah anu ngawayang teh dina duit leutik mah. Gede wae nya. Akang mah kitu we 70 kaluhur kan. Heeh, lain guna naon we ai dewek narima murah teh murah sarua jeung ngabunuh dalang-dalang nu sajen. Laras. PK ayeuna dewek ayeuna narima 1,5 juta saya sapanggung. Mohon. Pinuh tah. Waduh, palepat. Pinuh ku wirang. No kan meureun terus. Mohon. Mereka sempetan ke dalam Ya. Kang Bulan. Aduh ka sesepuh TPRI Bandung nuhun ya. Laras. Dipasihan kasempetan dina raraga ulang tahun TPRI anu ke-25. Mohon. Kanggo kene. Dirgahayu mudah-mudahan. Oh kudu reueus urang di Bandung boga TV. Oh, laras atuh. Oh TV nu urang ieu teh. Leres nu urang. Nu Keur urang hak urang wajib dimulai ku urang. Eta. Nu matak pantes. Pantes aya TPRI Bandung nayangkeun nu ngamingu wayang golek oh saha we dalang nama. Nya saha da seueur kula. Tong kumantung ka Giri Harja wae nya Kang. Entong da loba dalang teh atuh. Mohon. Heeh. Cenah eta dalang aya nu teu rame wayahna. Wayahna. Tayangkeun we.
Cina berusahanya. sabab naon bisa na aya nu rame teh aya nu teu rame. Eta beres akan. Heuh. Laras. Da ieu lemahna dina ieu tambahan. Itu sabab aya keur dalang mah euy tiada hari tanpa inovasi. Tiada hari tanpa kreativitas. Belajar terus, long life education. Waduh, beres. Sepanjang hidup kita belajar terus. Sanajan dalang geus kolot. Oh, Bucu baca mah kedahnya. terus. Rasul oge pan gitu. Laras kumaha? Kawit ayat nu katampi teh Iqra. Uloh ieu laras. Baca. Baca teh lain macam buku. Lain buku wungkul, kabeh bacaeun. Alam. Ya? Mohon. Tapakur, tadakur, tasyakur. Mohon. Laras. Baca terus. Cenah eta geus kolot, peke ku barudak ngora kanya kuring mah geus kolot. Tah. Cing era kurang kaler. Kurang kaler kumaha? Kumaha tah? Kurang kaler, kurang Inggris, Kata orang Subang. Kumaha tah? kurang barat. Cek kurang Inggris kumaha tah? Better late than never. Waduh. Artosna Lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Walah eta saya. Iya kan? betul. Aing dia cepot ayeuna lain cepot baheula. Oh. Cepatnya gaul. Ayeuna mah berubah gaul di internet aya aing Facebookan heuh. Website Nya website aya geuning. www.cepot.com. Eta cepot.com teh aya. Lain dot atuh belagu. Kak, Hah? jeung sumping ka Bapak Bupati Kabupaten Bandung aduh. Bapak Bupati Bandung ka dieu. Tingali di Payun Kang itu. Bapak Dadang Nasir. Alhamdulillah Pak Haji Dadang Nasir Sumping Bupati Bandung. Bapak Haji Ahmad Johari Sumping. Bapak Haji Ahmad Johari Sumping. Pak Ajo. Pak Ajo. Nuhun. Atuh tadi Bapak Wakil Gubernur Sumping. Tadi Mohon. atas Sumping, Parantos. atas Muli. Tos. Nuhun. Wilujeng we atunya. Laras. Eta Bapak Dadang Nasir Sumping nuhun sabilulungan teh anyar raksa desa. Eta laras. Sok rojong ku sadaya. Sakadahna taman. Sebab naon? Dina mangsa ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara teu cukup ku Bupati Unggul. Polok laras. Tapi tanpa sabilulungan gawe barang pahyeuk-hyeuk leungeun pantai-antai tangan pamohalan bisa ngawujud. Antara pemimpin sareng rakyat. Heeh, ngahiji. Laras gitu. Bener. Mohon laras. Ulah nepi ka pakia-kia, ulah pagirang-girang tampian. Ulah silih andalkeun. Atuh dina widang keamanan pon kitu. Naik keamanan teh kudu cukup ku polisi unggul, urang ge bertanggung jawab eta teh sis kamling jeung sajabana nah nutupan janela, nutupan panto, nulakan janela, nulakan panto rek nitah polisi wae. Urang oge kudu ngaboga rasa tanggung jawab heuh. Laras gitu. Atuh dina widang kebersihan. Tuh bacaeun eta oge. Bacaeun kumaha Kang? Bayangkeun lamun eta runtah Ya. kurunyung teh hujan kabawa kana solokan-solokan menet dina got. Banjir jadina rugi batur. Banjir Cileunca. Di buruan saha we aya runtah we ngeureuyeuk kanya. Ya. Bisa kana tempat. Heeh. Nah gitu. Disiplin da ieu teh dunya teh ruksakna, boh di daratan, boh di lautan teh kuleungeun-leungeun jelema. Ya, gitu bener. Laras. Oh, katerangan ieu dunya ruksak ku mau Tuh, Kaya. atawa ku kucing. Bener. nya Laras. kira aku kucing nuar kainya. Sagalak-galakna ge mau. Moal. Nya, Nya. anu dihakan anu kur sewet daging. Can aya hiji kajadian ayeuna mau ngatrok-atrokan ka warung dengan leunca dek ngaredok. Bayangkeun ku silaing. Laras. Laras. Alah, tos di Cimahi we teh dek teh euy. Cimahi ngadeblok. Ngadeblo lumayan gaji kedua aja kok. Beres. Pelayakan ke. Buru-buru sia ini ka itu si oga karunya. Antep we eta lah. Da sami putrana itu ge. Heeh. Kedua, saya ge 2 kali gaji. Ya. Nah, duaan di dua. Jadi ieu ruksakna dunya teh ku leungeun aja Jelema. jelema. Boh di daratan, boh di Lautan. tuh rek nyalahkeun saha da bongan bangkong. Bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun. Bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti. Artosna? Bongan hirup loba ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati. Allah eta. Yo. Gitu. Hartosin berenya keprok. Komo ayeuna mah sok meringkap bulu tunuk aing mah. Kumaha? Tukang newak ditewak, Nya tukang ngahukum dihukum, tukang mariksa dipariksa. Hah? Lamun aya jelema koruptor kitu, bejakeun ka Dedi dibacok wae ngetingan itu.
Iya, Dedi Bedog. Nah, ulah ngawur, ulah disebut urang babakan Surabaya aing teu bisa ngadek nu kitu. Beres. Heuh, tapi eta teh kena ku hukum deui. Mohon. Ulah kalebihan we bertinakna kan. Heeh, percaya si lain Allah nyeun neraka? Ya percanten atuh. Yakin? Teu ragu-ragu. Benar? Laras. Atuh teu kudu ku urang da Allah ge geus nyeun neraka keuneh aya pi tempateunana. Percaya pemerintah geus nyeun pangbuyan? Percanten. Percaya pemerintah geus nyeun polisi? Percanten. Percaya pemerintah geus nyeun jaksa, hakim? Percanten. Percaya? Percanten. Heuh tong si lain atuh ulah ngahakiman batur. Oh. Heeh. Ulama yang hakim sendiri. Tak kitu. Cenah eta da karurang ajar cenah eta mah oknumna. Dari hileud mah ayeuna simeuna bapak tani melak peuteuy teh jeung hileudna. Laras. Tapi di mana geus peuteuyan eta hileud ujug-ujug aya di jero peuteuy, ka mana jalanna? Cacak peuteuy teh. Ka mananya tah? Ka moal negara? Hileudna teh riab pisan. Oh, buku atuh. Ya. Dia gede na. Heeh. Model ayeuna ke kampung-kampung geus jadi bahan komoditas geuning minuman keras. Ekstasi, miras teh jeung sajabana. Ayeuna narkoba narkotik tong ku eta wungkul anu teu boga duit lem dibeli. Laras. Ngelem geuning. Heeh. Dalig-deug ngomong. Bari ngomong balelor. Pokoknya lah tong macam-macam anjing ku aing. Aya macam-macam bejakeun aing ka Dedi Bedog aing dibacok demi Allah anjing aing eta demi Allah dibawa kana mabok. Demi Allah jeung anjing. Heeh, gara pek bayangkeun ku jelai. Leuheung eta mah. Leheungna? Leuheung da lantaran nginum. Anu kurang ajar mah nu teu nginum mabok. Ada moal aya. Mabok naon? Kakawasaan, mabok pangkat jeung sajabana nepi ka perebut gini. Heeh. Laras. Bayangkeun. Da orientasi kana kakawasaan lain dek jadi medium. Boh jadi wakil rakyat, boh jadi pejabat heuh. Laras. Nya. Lamun orientasi kana kakawasaan ka itu na bakal tega ngahalalkeun kana rupa cara heuh. Mohon. Duit negara, duit rakyat dilegleg terus. Bener? Laras. Kolot baheula geus ngomong dinyanyiikeun. Kumaha? Lampah beunteur. Ku urang ulah ditiru. Laras. Odong mod, odong barang hakan, cacing ngarengko di santok. Mohon. Nyahoon di jero aya usupan, nu mata cing gari riwil geuning ayeuna di Bararui. Si goblok ge tah. Paduli teuing, aing buat goblok oge. Nya ulah goblok teuing, ulah kasar-kasar teuing. Wah, cenah bisa anu kasinggung, paduli teuing, tong boros kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing, paduli teuing aing. Beres. Laku lampah sorangan. Heeh. Kadeda ratu tara ngahukum pemerintah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri mulak kade buah hade mulak goreng buah Goreng. itu cek aing oge ulah ngewa kanu garoreng lah doakeun nu kitu teh panghadena jelema lintang ti ngahampura ka jelema nu geus ngadoliman urang Eta teh. Ulah dem-dem. heeh sebab lamun urang dendam itu geus eling aya urang dendam terus pindah ka dosana Parah eta geuninnya. heeh da jelema mah aya kurobah heeh Mau laras itu. tak itu mudah-mudahan cing bisa ngararobah sikap da Allah mau bisa ngarobah lintang ti urang Mohon. sabab naon sabab sarana jeung prasarana geus aya di urang akal pikiran budi pamilih rasa perasaan nah teu dipake atuh nya Laras. matak di dia pentingnya urang kahirupan dunia teh aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunia nyatana akhirat Laras. surga pi tempateunana jelema anu iman jeung takwa ka Allah. Mohon. Surga teh bahasa Kawi teh bahasa Jawa. Nah, naon kecap dina surga. Bahasa Arab nama jannah. Jannah. Oh, siti. Jannah teh tempat kenikmatan. Kebon. Eta teh. Oh, kebon teh. Ya. Biro buanin uhulaha. Artina anu reumeuy ku bubuahan. Laras. Peke tempo si lain init ka kebon gini. Mohon. Nempo bubuahan boh rambutan uruy teh. Heeh. Tah sawarga teh kitu.
Segala nyam. di mana atuh tak kumaha di dieu hate pek geura pelakan naon eta hate sabab naon sabab dina hate aya nu jadi tanpa dipelak Sapartos pan anu dipelakeun mah cing soleh maneh teh jang cing pinter cing jujur cing bener tapi dina hate aya nu jadi tanpa dipelak naon syirik pidik yaya kaniaya iren panaten nudupak nurupak lupa cimuat ujug ria takabur nyaci nyaon nyaci sik-sik melik teu kaopan teu payaan cap jahe buntut kasiran merege hese pedit jeung loba deui itu tak eta nu jadi tanpa dipelak teh mata kudu ngaramet ge ngapoe Ngaramet. naon tadaruslan bersih. tadarusan da aing teh nu benerkeun di dieu mah barelegug sih mah Teka burung. Soak kita atuh apa? nah gitu Mohon kan. ngaji tatanya ka kiai ka ajengan ulah dijauhan teh Eta teh. Oh, heeh nya kan. ngan dina pelebah urang narimana oge di mana urang ngabejaan ka batur ulah disada tapi kudu ngomong Ulah disadap. beda deui disada jeung ngomong Tah Apa ulah beda? disadap tapi aing ngomong mah make aturan Laras. make akal pikiran budi pamilih rasa perasaan make ilmu make data-data nu otentik berargumentasi eta ngomong Eta. ai disada mah teu beda ti beo grepek beo Kumaha? assalamualaikum beo tah. ditanyakeun di ku aing naon teh artina assalamualaikum gitu we terus tah eta disada da lolobana anu mah jelema teh disada Laras. heeh naon sababna Naon tah? sabab lolobana di urang mah doktrinasi pragmatis tidak berdasarkan empiris heeh beda pengalaman kudu berpengalaman hirup mah cu heeh Laras. tuh rek arinit Tong sudah direret atuh. Dengan deblo nih eta. heeh deung kadeblo kade sia kajari tem Namoan atuh dirangkul ke jauh. nah di sana temai mah aya masjid Aya. maksudnya aing teh salat gitu Nya di baheula ke masjid mah aya kan. alah Nya. nya Mohon lartos pisan. nu matak tak kitu mah tahajud ulah ditukurkeun jeung mangga butuh Eta teh. Tukerkeun kumaha? atur lamun kitu mah jadi jual meuli jeung Allah Oh. cing ikhlas ya jeung cing ridho Ya. kadang-kadang geus tahajud teh geuning pamenta mun diriam Oh, urudulnya. murudul ka Allah teh ya Allah king pun anak hayang kebori motor dibatas pamentaana teh deui kumaha lamun Allah rek marebus heuh pan maha beunghar heuh Mohon segala. lamun ngondang kumaha itu we kumaha nu mere ulah dibatas ku urang nya Oh, laras. itu cing ikhlas cing ridho pengabdian ka hadirat Allah Subhanahu wa taala Alah. pek pikir ku hilai di PRI BRI. alah Akang. marketingnya kudu alus ya cek Marketing. Kadang saya kumaha? Pemasaran anak gitu. oh jadi pan anu rek iklan teh loba Ya. Mohon. Terus pasti. oh Daya tarik tapi dari anu iklanna dari anu etanana anu perusahaanana kumaha tah? cenah lamun dalangna teh anu mambung kitu Nah gitu sok aya. kitu deui Aneh natenya. mata kaing lamun ngagogoreng teh kitu Nya. oh cenah gira harja tilu deui hor lain kahayang kuring kahayang perusahaan Nah gitu. dina TV mah dalam lain kuring mung manehna mayar Nya ada eta mah laras kitu pisan. teuing atuh mudah-mudahan ya kaharep Mohon. nya Laras. sing biji gede harja tilu nu ratusan Amin. oh model ayeuna dewek ayeuna ngagemleng Aya. si dadan tadi papatahan si oga tadi papatahan geus kitu meureun bakat Mohon bakat nah tamanya Ken. heeh pokona mah anu palai jadi dalang pinuhan heula ilmu lain si Asep Sunanar geus pinu aneh. da si Asep Sunanar ge keur ngeureuyeukeun diajar loba kene kalemahanana loba kene kasalahanana Laras. sabab naon ngadalang ngawayang beda Nah, bener kumaha? aing ngawayang manyaritakeun lalakon wayang Nya. kurikulumna ngawayang teh amardawa lagu antawacana karawitan tuh sabet
eta ngawayang Ari ngadalang. aing ngadalang mah dalang sebagai sutradara, nya. dalang sebagai pemain, dalang sebagai pendakwah, dalang sebagai pelawak, sebagai mata kudu pinuh ku wawasan. Mata tiada hari tanpa membaca, tiada hari tanpa ngadengkeun berita. Belajar. Bener? Naon situasi zaman kiwari nu dicaritakeunana negara. Negara Astina, Amarta, Wirata, di jero negara politik, budaya, hukum, ekonomi, tek-tek begek teu hanteu dalang kudu nyaho. Matak teh mah kahareup teh dalang teh kudu gelar kahareup. Sakola cing laluhur. Ulah cara si Asep SMP gitu tamat. Tapi ari gaul mah wawasan luas mah. Tuh gaul hirup mah. Loba tatanya, loba maca gitu. Alah, Pak Haji Abu Bakar Bupati Bandung Barat ayanya. Oh nuhun ah. Aduh cermat kecadinya teh. Naon cermat? Nah, Cermat. eta teh anyuran Bupati Bandung Barat cermat. Cermat. Tanyakeun ke bupati aya jauh mah. Logona teh cermat. Rojong ku masyarakatna. Alah. Alhamdulillah. Ya, Ulangan. Naon teh? mudah-mudahan sakali deui ti akang saparakansa eta ge Pak Haji Sidik cenah pageto Senin angkatna umroh. Didoakeun. Mohon. Mudah-mudahan Salametnya. selamat mulih deui kalau masih urang heuh. Amin. Amin. Gitu. Kapanana benar toha tahu si buntu. Pak Kadis Bupar ayanya. Pak Haji Ahmad Johara. Nuhun. Ingat pada Dang Nasir itu. Kumaha emutna kan? Hah? Kumaha? Ai jadi bupati ai meunang ieu Bokor Emas. Alhamdulillah. Dalang di Kabupaten Bandung nu menang Bokor Emas teh engke April teh dek diayakeun deui Bina Jakrama sa Jawa Barat jadi tuan rumah. Laras. Itu Tuan rumah Kabupaten nya Bandung. TPI ngarojong. Sae. TPRI Mohon lain ngarojong. TPI nah TPI itu TPRI Mohon ngarojong. Mohon. anu ulang tahun ayeuna ke-25. Mohon. Laras. Disuunkeun rojongan ana we dukungan. Moto pada Dang Nasir. Mohon. Sabilulungan. Walang sae. Raksa desa. Iya. Hirup babarengan, hirup kumuh babarengan sauyunan. Mohon. Nyaeta gotong singa, gotong singa, gotong royong. Tong singa. Alah. Sareundeuk saigal teh. Oh, sok ciptakeun daerah anu kondusif. Mohon. Ayeuna mah tensi kriminalitas ning ngaronjat heuh. Mohon ayeuna mah aduh di mana-mana kejahatan teh. Tong borong make lalaki ning jahat. Mohon. Awewe ge dina beus ning copet. Aya copet awewe. Aing dek ngawayang kepada larang. Pengalaman di tinggal. Ai pelbara Jawali mogok. Mobil aing teh. Nya mobil Megat beus megat damri. laras. Ai dina damri habis kota, ai dina damri teh tong borong nu diuk nu nangtung ge pada dek. Ngan untung aya pamuntangan dina beus make we ning. Laras. Ai direm teh sorodot ka hareup cenah. Gitu tah. Digas ka tukang gitu. Lengkap. Eta mah jo sulunu teh copet. Karena saku aing kebenaran saku aing teh tobros soek. Malah teh dikolor aing teh. Jokap teh kana bobogaan aing. Nah cenah HP teh hipu. Heeh. Jeung ngenyot bejakeun teh. Meureun dipencet ngalawan meureun. Copet teh lalaki awewe. Awewe copet. Alah. Wah didengkeke ku aing leungeun teh. Benang sia copet. Ditempo awewe. Nah sia. Sok mending dicorowokeun copet ku aing mending cook. Yang mending nyook urangnya. Ngeunah we aing nepi ka Padalarang teh kieu we. Bari bentar. Itu turun teh copetnya kayak kepret. Doana euy Aduh ampun Gusti Maha Agung. Wilujeng tepang ya ka para penonton sadayana anu aya di sabudureun ieu TVRI Bandung di lapangan naon teh? Lapangan TVRI. Oh, lapangan TVRI. Atuh cenah anu ngadangukeun anu ningali dina TV na sewang-sewang. Wilujeng tepang ya sareng Mang Cepot ti Giri Harja, putra Giri Harja 3 sareng Giri Harja 3 duet.
anu kagungan TV kagungan TV anu henteu ya rasain saya cing tibra aja nanya naon kagungan TV rasain tuh halo orang kuning TV Bandung nepi ka Kuningan atuh aya da aya nuju nontonnya dugi saya ya nama atuh sa Kuningan cenah enjing pantepang di Kuningan enjing enjing teh nya alah di Bandar Bawang kan nih Pak Haji Timu laras bawar di ditu mah Timu teh ngaran jelema Timu ari di urang di dieu mah Pangih Timu teh laras hari di dia makan timu di dia patimu alah ampun kota bararesihnya ini aduh si Kadut si Baduyut sepatu unggul laras beli pada pesan nya Padada Rosadanya wali kota teh nya wilujeng tepang Padada nya mudah-mudahan nonton pendidikan gratis ya gratis hah wayana bos di SD dugi ka SMP bos teh aya anu ti Bapak Presiden ti Pak SBY aya anu ti Pak Her Pak Gubernur provinsi mudah-mudahan aya langkung ti kitu ke barudak teh supaya sarakola cing palalintar ulah bararodo sabab naon ieu lebar ieu tanah sumber daya alam anu sakieu kumplitna kari sumber daya manusia anu berkualitas eta kitu nu matak cing sarakola hianat lamun indung bapak teu bisa nyakolakeun jeung masantrenkeun anak modal hirup laras nya puskesdes teh kesehatan teh eta teh puskesmas alah puskesmas hah hiburan nama hiburan maksudnya hiburan naon ngareog nyalung kan dek sulap beres nu nanya kemana karep sebenarnya bongan atau pilaku hah lagu pilih akang pada nyanyi gitu dah akang mah ahlina nyanyi itu kasaha teh ngomong gitu teh ente dah cepotna tadi mah pinter nyanyina atuh lamun kitu mah meureun tong mawa sinen geus ku aing diborong beres kenaon aya sinen ngawakilkeun ngasih sok atuh alah itu sinen teh si sinen teh Mama Hayati aya alias semua alias naon tuh baheula mah sinen teh aya alias sinen teh si Hulang si Toed si Pecut si Jangkrik si Cangkurileung ieu panglanikeun ku akang si Oray si Lenyai ngan eueuh teh si goblok kaya nama tuh goblok sareng si Anji atawa si Uruwidi si Laleur si Laja si Laja si Balon si Balon kumaha aya riwayatna disebut si Balon teh kumaha tah sinen teh baheula teh jarang euy dalang teh perebut sinen teh nya ai sinen gering flu irungna teh ngucur meureunan eta sinen teh karunya meureunnya ka dalang sinenan maksakeun maneh gering-gering oge sanajan flu ge kumaha bari nyinen teh cari kaya Amang Raja ngingsret ai perbah gandrung pelendung cenah irungna teh betok hatinya dilani we si Balon ampun alah ampun ya lagu Balon teh ai si Laleur mah dilani si Laleur teh harita teh nabeuh teh jauh leumpang nabeuh mah jarang kendaraan atuh leumpang oge nepi ka 3 jam atuh nah eta teh gamelan teh di Taranggungan ngajemput teh jeung baheula mah ngawayang teh jam 6 ngosana teh atuh puguh we balik teh leumpang bari jeung Brai panon poe teh mulah wetan ngaran-ngaran teu es ka poe teh ngelengut ngomong teh nya ai sinen meureunnan dalig deug aya we saung bonteng
gek gue di siang bonteng jogoledak gue sinen kuat kutunuk capek angin gede atau gue underrock nanti kasih satker ku angin ay burung teh temal lalur mau numpuk dina bobogaan anak eta kadenge lalur gara ngomong oi rezeki cenah poe tarasi Eta bau. Eta pengalaman aduh tah tidinya dilani we si lalur Ari Silaja ya alah ai silaja mata apa sih silaja teh kumaha teh cerita sarua ngawayangna di kampung da baheula mah panggung terapet kana golodog oh nya ada sabab naon sabab can make pangeras meureun abeh kadenge kudu hajat mohon ai hujan ngaririnci mula lajo duaan katilu anjing anjing teh parasea perbutulang nih kaopat nu gelo Heeh. masalah Cing mah teu lajo deui. Gamar deui gitu. nu lajo mana nu boga hajat di hararees panitia teh gesare ah ngeudeung kejerake dalang teh sumangat ai sinen meureun tengah peuting hayang kiih nya malum Nya. tiris peser turun ka pipir nu boga hajat halo heeh diantar ku catrik batu ku si Biman ai porosot gek kada bentuk kuat pikieun jeung poek di murunya jeung poek lempeng pisan kana boros laja beres raja Aduh, gagal beres. sajongjongan mah manehna teh oloh heula ahulah nah nah aya nu ngawakilan salaki aing kitu aneh nya aing geusna teh nuhun ja tadinya dilani we si laja ajar ke nuhun papa aja pengalaman eta nepi ka kitu nya pengalaman Catrik Pak Lohok deui gitu. Satrik mah teu bage heeh Catrik ke kebitaeun Lohok. ka kitu euy urang hirup kudu muji ka itu ka dieu heuh puji jeung syukur kagungan Allah pek pake tapi aya euy naon anu dipuji amek papiraku ngapek ka sirieun mahata dipuji teh batur mah atoh ieu mah amek kalah mah bedog kalau mana mau bedog hiji mangsa Jalo. meureun eta teh jelema teh rek ka Sumatera kalau rek ka Sumatera mohon pan meuntas numpak kapal nya atulah tawiri heeh ka Bangkahuni teh geuningan ti Merak mohon kapal laut aya di tengah laut kala luar muatanana teh meureun hayang nempo pemandangan laras ngajajar di sisi teh ai jerit teh tama awewe kantong naragrag kalau makanya surat-surat penting duit teh 4 juta alah eta ku apa gelang hiji Alah, gini. dina kantongna teh turungan kantong kuring sok cenah sing lamun bisa nulungan pek duit nama pek wae eta surat-surat penting saha nu rek nulungan bayangkeun ku sia pek tahu sarua aja ngodaran maneh urang jero bunuh diri tapi aya aki-aki jeung gajleng gejebur kecepak karawe kantongna teh nya wah eta mah nu boga kapal kuat ngalungkeun tambang kabeneran tambangna teh karawe salamet eta aki-aki naik yo atuh di luhur teh pada muji tah hidup aki hidup dewa penyelamat pemberani maka menang duit 4 juta Allah laras rek ka jelema nu muji teh lain seuri kalah bareureum beungeut teh asu PK jero kapal nyokot kantong nyokot bedog diacung-acung anjing yo kitu we kanya saha nu nyuntrungkeun aing tadi aing juga teh nulungan da peta nu nyuntrungkeun Koro disebut pahlawan ya heeh aduh ampun si alhamdulillah kan meuni sareng banget katinggal ku abdi aing hayang keur ngalaksanakeun sumpah bahwa bokor maneh kangge naon sih ya cek Drupadi tepan sumpah nepi ka ayeuna can digelung jadi pati-pati digelung oge sangeusna diangir ku getih da sidur sasana jeung nyana tuh nyerina Kurawa luar biasa
Ayo oge pan sumpah can sudah saling hati lamun can nguyup getih sidur sasana. Sami oge. Sumpah can sudah saling hati lamun can nguyup Coca-Cola. Teu kudu sumpah atuh kari jajan nu kitu mah. Lain ngadengkeun si cepot ngan kitu we ngomong lagi. Ayan sisan kuning, bejaan aing lamun sisa dewa. Geus bisa ngelek ke sisa kuning, ulah wae dipaehan gitu. Aing aya ngabebekkeun carehamna. Abi oge teh kapungkur sumpah teh. Aya gara-gaduh bebek. Iya. Bebek motor, bebek meri. Naonnya tuh euy. Siapkan tenaga jeung pikiran pat menegara setiaki. Cuma siap prakarya. Aya gerak pangihan jeung di sidul sasana. Pasti lila ancog sama kehalangan ku pasukan-pasukan. Wayahna babar leuti hareup. Bere jalan aing pikeun lumapa. Ngajog-jog sidul sasana. Siap. Mangga pangsa. Lain saltik raja-raja anu ngabantuan ka pihak Kurawa loba keneh nu ngahalangan. Seueur pisan lan pasukan-pasukanana bangsa siluman-silumin ge. Ulah wah. Ulah sieun. Amoan, abdi bati kapungkur teh sieun ku jurik teh sieun ku nanaon. Hiji ka sieun abdi basieun anu nagih. Oh, nah eta hutang na ka warung sieun. Nya kawarkop utamana tilu lamar tetep catetan hutang unggul nya kita mina mah eta ulut bala-bala kabuki teh bala-bala jeung itu bari basa ke balik nabeuh iya Rai Setiaki ansur lepur papar kali tulis daya oyong gerak dugi karena waktuna ansur na Kurawa aman geus beak eta mah aman jigana luar balu kararopsi iya tibra jigana sarene raja tentrem atuh iya sakitu aku talumama obat dari pasukan raja milah pasukan anu ngabantukeun ka pihak Kurawa sabab naon nagara aing ngurus seubeuh harta kekayaan terus dikiriman ku Raka Prabu Sudana kayak gitu maneh ti kamari katenyo gagala sangat malah nepi kaya masih kena hirup iya ayeuna mangsana bakal dicabut umur di ala nyawa dipetik-petik ku kaula di negara Pansal seberang aing tong loba omong hayo anjing nepi kerang ngeteng gitu si Hungna kumaha tinggalin ya makhluk araraneh gitu tunggu si lain aneh mah untuk kos anak tugu bener mun ala si Hungna keur pipa keur naon pipa ngenyot susu dulu monyong dulu itu jahe mun segede gitu nah Gusti iya tanu gagal jangan kue kamar teh si Setiaki lulunsatan ka itu ka dieu di udah-udah ku abdi teh hese bisa dijelema ayeuna wae di benaran buktikan ansur lepur papar kali tulis daya halangan lain
Apa mijan. Assalamualaikum kaum kafir. Kain nyebut kafir agama naon sih itu? Ya Islam atuh. Ya. Manya Islam make ikat. Baju ieu belgu Islam mata dina hate. Lain dina baju mah kumaha we deuleu. Rasulullah ge deuleu kudu make gamis. Nah, si Firaun oge make gamis baheula. Nah, eta mah budaya. Lamun sia bener agama Islam sok tarucing aing pangikeun. Naon maksudna sia teh hubunganna tarucing jeung agama Islam? Lamun sia Islam bisa ngajawab tarucing aing. Cerdas hartina. Naon tarucingna? Kumaha carana ngasupkeun gajah kana kulkas? Ya moal abos teu gede, lain abos henteu na ieu mah carana. Cara ngabuskeun gajah kana kulkas kumaha? Moal abos, lain ajakeun abos henteu na blegum. Carana. Teuing kan? Ya, berarti siapa Katolik lain Islam. Nah, tina agama kena tatarucingan teh nyambung sia teh. Ai si lain kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas teh? Bukakeun kulkasna, kaluarkeun eusina, bus gajah abuskeun, tutupkeun deui we. Sakitu maksud aing teh goblok. Nah, sia teh teu mikir. Udah mau abus, aing aja ke abusna goblok ieu mah carana. Beda-beda teuing bodoh teh. Dok digawek jika naon lamun sia bener agama Islam tarucing aing pangikeun naon bedana orok awewe jeung orok lalaki. Ai orok lalaki mah lalaki mah daging leuwih, awewe mah daging kentom. Salah belegu. Naon bedana orok awewe jeung lalaki? Ai orok awewe mah disusuanana nganukur sama 3 tahun. Ai orok lalaki mah nepi ka aki-aki nyusu terus. Kelana. Tapi heueuh bener. Rasa ku aing. Aing mah kene teh teh gantel heula teh teh suka. Bener. Itu tukang tuh panjang irung tuh bisa tatarucingan aja teh. Tikuring, kumaha carana ngabuskeun kuda kana kulkas? Anjing, niron, nyontek aja sia. Mikir goblok. Gula nyontek sia. Mikir kayaknya. Ya, nanti teh nyontek, hah? Plagias tah eta, plagiat. Tahu eta sia teh mikir. Makanya kumaha gajah kumaha naon teh? Kuda, carana ngabuskeun kuda kana kulkas. Iya. Sarua jeung aing bukakeun kulkasna. Terus coba kuda abuskeun, moal abus. Nah, apaan gajahna di jero kene? Anjing aing poho aja. Ampun poho aing aduh. Lain eta kahalangan ku susu teh anjing teh. Gara-gara susu. Aduh, kalau bejokeun ku susu aing jadi poho aduh Gusti Allah. Oh bener euy. Nah, kejadian naon bedana naon motor jeung si lain motor jeung aing aing mah jelema motor mah kendaraan lain naon aing motor mah Kawasaki ari aing kawas monyet anjing jangan setan sok dewek naon nya mau mana Cikarang apa ieu urang balakeun gajah jeung kuda ka Jakarta heula mana
Ya udah kuda di mana-mana dia kuda tukang lupa. Ulah gajah. Ulah kuda goblok, ulah gajah. Nah, pan kuda mana kulkas kene nih tadi. Anjing, kai gua deui wae aduh. Aduh nanya gara-gara susu anjing pohon. Setiaki, ya. Gerak aku ku sampean. Naon? Poe ieu bakal putus riwayat-riwayat. Tong dina poe menit ieu detik ieu teh aya halangan lain. Maju ku aja, dor. Hei. Ulah neangan sasaha lawan teh siap kurajat. Gara-gara susu aing jadi ambek aja. Dinu lega di dieu jeung aing. Ayo asa pergerakan. Lain gitu kompornya terwara Setiaki ya apapun wani barang aku orang wani tening apa kulanang aja mulai tegak ke dia ya sudah merata jaya merata ya kan sapuk bilang takwa itu lapar tiga aja mulai tegak ya pada aja kakek bacot
iya jika ada Aisyah gara samat inung bapak tungkul karena jokot tangga kasadapan pilihan dunia dua papasangan ulon wetan gitu kalian kurang puting kalau dong ngiji poek saham salah bener awe lalaki belilah oskadon haji naon nah dua anak poek kalian diantarkan dengan anak jahanam nah gitu binarakaeun di setiap dua anak iya Haji jangan tua-tua ya lain didi yang ulah kumawani ke jalan iya ya geletik kayak gitu saya teh jalan teh sangar iya jalan teh letik-letik oge keur nguriling neangan tanding aja selang neangan lawan saumur hirup saja hon digetih sorangan ya teu percaya pecakan dagor tak kusirahna kulingis kuat modal sama ilmu bapak malek wae lain di podaran alah mentang lu baca sih teh sok kayaknya waktu melitungan jika ada naon eta malaikat geus tak-tak siap berbotannya woi belum bisa micin padengeun woi siap bener sok siap kenapa siap bakal kapengkak ayeuna modal teh goblok teh euy eta digilekeun ngungkul jadi lesot udah tanaga siap ke dia tuturkeun we baik woi berat euy wah kamu beutkeun aing mah sia woi ya goblok sebenarnya ya ya ingat aing mah luar biasa ya jelema euy aduh aji kayak kada teh muning akan jaga lihat goblok deh cukang hidung diketrek jangan endak aku woi dia Asia woi dia pokok pada laki siap ni gay saja kumain gitu what is that bukan dia what anjing komoditi tak si goblok aing watang baru nu babari nu hese di korobet weh biasa dia weh cebenang tuh biasa dia
nangis anjing. Baik nggak ngejetruk. Dah ya. Allahu Akbar. Si lain dewek, si lain cepot. Nah, urang ke tengah lapangan urang ngaharewasan juragan Bima. Temenang aya nu ka itu hayang ditewak. Ngawara teuing. Supaya ulah kate nyeueur ku jelema ieu. Jadi pangna abdi ditiup teh moal kate nyeueur ku jelema-jelema nu aya di dieu lalajo. Abdi ditiup siang sidawala. Heeh, ka bapak ku abdi. Lebih ka kitu-kitu. Gua katinggalin kudu nagih. Maksudna tah, ieu urang apa ke sajajar hewan. Hah? Kumaha? Dewek nu pangluhurna wis ugane. Sok apakeun? Ya abdi. Doa. Dek sila itu kedua. Bapak mana naon teh? Wis ugane. Kedua, bang puhune. Sing kiwah rada gingsar. Eta we anu rada gingsat tadi mah. Lain rada gingsat goblok, rada gingsar. Dewek wis ugane. Bang puhune, sing kiwah rada begang. Sing kiwah rada gingsar dibating siapa ini? Kemana karep ngomong rada begang. Nya, sok apa keun? Cek dewek wis ugane bang puhune sing balageur hirup teh. Sing kiwah rada gingsar sok. Sing kiwah rada gingsar. Apa? Sok sing gajang sia. Doa. Ulah uji ku aing. Wis ugane bang puhune sing. Ya barane hirup teh. Allahu Akbar. Coba. Lain sia teu belatnya lah aing ngapakeun geus kolot ampun. Kelena singki wara daging sar 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 la daging sar anu singki wara geuning singki wara daging sar singki wara daging sar sok wis ugane bang puhune wis ugane bang puhune singki wara daging sar sok apa wis ugane bang puhune sing kiwar aja dewok. Kumaha atuh jatuh main ya bibi. Iya. Ayo. Mau katinggalian sia. Tutur geus. Ayo le. Cek bapak wis uganenya. Heeh. Cek si lain naon? Bang puhune. Heeh. Cek dewek naon cing? Pan bagian akah heuh naon cing? Sing kiwara danging syar, tah sing kiwara danging syar cek aing mah. Si lain lamun pohok keur bejahan bae. Posisi, ayo belajar. Tolong deh. Hidup sirana, hidup. Hidup sirana. Hidup Kurawa.
wis ugane kan tulung Gus setengah eling setengah luntir deknya masaha saya teh kurang ajar ayo udah siap kurang ajar kagak bung kan wis udah siap aja wis ugane ulah wis ugane Bambang Puhna singki warada ngingser maksudna naon belum wis ugane wis ugane wis ugane wis ugane eta wis ugane wis ugane wis ugane wis ugane ya tulikeun ya Bambang Puhna ujang Bambang Puhna sing siringkeun sing kayo sing sireumeuh lain eta naon sing cek aing naon sing kieu warna ngingser eta bisi siring pohon keur bejang kudewe Bambang sing kiwa ma eta radang ngising geus tiga lah tiga sing kiwa geus ngarti ai ya sing kiwa radang ngising ya nu gara-gara ya eta syawani anjing ka dieu nyoba katingalieun usaha kiwa ti kuagan ya bener sia teh katingalieun ku batu teu tak apa kau cerita mau? Oh, teh lalu rau tu. Wah, mau hati kalian. Wah, maju siapa yang aku bro? Bima barang emut kena Purwa Daksina, Purwa Marangwiwitan, Daksina Wakasan. Emut kaeyang nyata abiasa yen abiasa teh kapungkur kantos dileyak ku si Yudana jadi sapana abiasa ka si Yudana apesna si Yudana bakal dina puhu pingpingna emut kadinya Bima Jangira tangi wah bener udang deui Bima kamu tuh sakit jiwa dan di pihak Kurawa sadayana pada ngahuleng warga meneng lumut
carita dina pawayangan ieu Yudana kenging saminggu mah kegerungan dina palomeran aya nu malire itu kaayaan eta bakal disambung kana lalampahan Jaya Gangsira nya wong becik bakal kaciri sanajan sagede siki sasawit bakal aya balitunganana nu mata kade jeung hati-hati oge bahwa dina teka, dina ucap, jeung dina lampah manusia mau bakal aya balitungan ieu lalampahan kurang cekapkeun deui ka dieu Romeo Celeste Solo pamitan Suneko Sunat ieu lalampahan kurang tungkas ku kemang tinetik sabaraha sali tutup malam